Itu mah tidak bisa kakek, tidak bisa. Atau bisa. Ngebalak ieu aya jalan teh ampun Gusti Allah. Sahan gogorobasan euy. Naon jiga dikajalankeun di dieunan? Saha teh jelemana? Astagfirullahaladzim. Abah, hei. Naon atuh cing mikir ke jalan motor, jalan jelema kadi aku kalian dijabrugon ka jalan teh kumaha liwat teh jelema. Tenang atuh kakek ngeueun beresan ku urang teh, nu peuleukeuh teh ingatan teh naonan teh. Kalian filipkeun ka ditu tuh. Jadi rapi moal 2 kali pagawean kieu teh. Coba di jalan ke batur kumaha mah aya nu liwat ka dieu. Kajan teh, aya keur gawe ieu. Pokona mah beres engke gara. Beresan heula ieu tah batur liwat. Gampang kesan beres ya oge. Jelema teh kitu eta mah. Sok ge bantuan atuh unggal kaliwat ka dieu ye bala. Oh, bisa nu gawaban-babat rek dadaunan tuh kakek mah teh. Abah mah sebenarnya lain ngan jalan mah ieu teh jalan lagi kudu dibersihan, ieu teh jalan sehari-hari, jalan jelema sehari-hari. Nah, atuh lain bantuan ketika bari ieu kakek ari geus aing nya dibabat. Popeuleukeuh sia mah bantuan di kamari ieu. Yo, dibabat ge sarua jeung wadul abah mah sabab ieu dikajalankeun. Coba lamun rapikeun mah langsung beresan ka ditu. Lain kanan. Geus beresan ieu. Mana? Ieu geus beresan. Kudu beres, bisi kaburu sangeuk ke abah. Tungtungna abah ieu geus taun ka ditu, tungtungna eta mantong anger ieu bisi tadi. Bantuan atuh popeuleukeuh teh engko popeuleukeuh kari kitu teh. Lamun batur ieu jalan nya, ieu jalan umum. Sararea maneh kaliwat tuh gapoe ka dieu. Nah geuleuh dibabat atuh dah kajan di jalan. Aya awas. Awas. Ai kira-kira pi madarateun nya mah jelas. Bakal pi banguseun batur akhirna teh. Geus tong digawean mending mantong. Mending mantong daripada ieu babayatan kieu batur tika karojot rek kumaha sok. Teu balik teh. Piceunang sakalian kitu tah, kasihkeun tah. Kitu teh matak naon rapikeun. Tah kitu keun tah. Babad gubrageun kade babad kade moal pi omongan batur. Maneh pi omongan mah sorangan batur mah teu dan beres dan lamun geus beres tapi ka ditu kakek urang rek diberesan ieu teh. Teu asup akal kitu mah. Teu asup akal. Maksud asup akal saged naon sih kakek teh? Ari ku basur yang geus pigawe nya. Ha, bepeuleukeuh kali ku mah kajen teh ngeluka jalan kieu. Obah nu mabat. Siapa? Teu bawa pakaran naon dah. Urang mah teu niat rek mabat, teu niat rek kerja bakti, teu rek niat naon niat lagi urang mah rek ngontrol kebon ka ditu. Ai abah ieu kunaon kalakuan abah? Ieu eta we heulanan tong kariweukeun sajian. Aduh. Ampun tah si kakek. Itu jalan umum kakek. Jalan umumnya. Lamun iya ngeluka jalan, arek dibabat mah arek boncor mah teh. Mana? Iya tah. Deket. Hah? Deket. Tong bawa pekarang henteu. Hadiekeun contoh. Hah. Matak naon lamun kieu emeh teu banguseun. Tah, ulah digubrageun kieu, langsung rapikeun ka dieu. Namanya kudu jadi hese tuh. Kitu tuh. Tuh. Ah, itu kan langsung. Siapa nontonan teu geus beres ku batur siapa? Teu cereng siapa kakek teu cereng siapa? Yo, kerja bakti mah unggal poe Jumaah. Ari abah sasorangan kieu mah nya teh aku arah. Lain kerja bakti kakek, aing arek ka kebon. Iya ka ngerusur ka jalan. Manya ieu teh dibabat-babat jajan ku urang teh. Nah maneh mah temak pakarang teh naon kajian dikeengol we ieu gendah. Eueuh kahayang si kakek mah. Ai jalan teh kudu bersih. Asuh. Dulu di babadan. Nggak ngerti. Ari jalan melenggung ka dia. Kajian teh ngoncor ya. Jalan teh geuna jeung ka paratnya. Jalan teh kudu bersih di babadan. Jabrukeun ka jalan sae eta teh. Hah? Sae menurut abah. Teu acan beres kakek. Teu acan beres. Mungkin oge tos beres teh gul kieu ka ditu nya ku abah teh. Arek di bulungan deui dikasih cicikeun. Engke teh jelema teh gede aya ka dieu abah ribut arek kieu meureunna sakit serangan riweuh. Lain kitu kakeknya kulantaran mabat apo atau sabdi mah. Makanya ngakeun anu ku kakek. Mangga wae kakek makanya ngakeun. Abah mah bade uis. Mabat atosnya. Mabat atos terus kajaankeun nya. Ayeuna mah sakeun ka kakek makanya ngakeun kakek. Abah mah bade mantog ge mah. Abah, da ku urang moal dikasihsikeun aya nu nanyakeun merek dibejakeun ku abah kalakuan abah. Setiap jalan aya nu garung dijabrugan jalan teh ku abah rek dibejakeun ku urang ka masyarakat pasti abah di mata masyarakat goreng.
Mua kudu diberesan ku urang keheulaan no. Tidak bisa kakek sama urusan maneh beres gede ku maneh sama kakek. No, aing arek mantong. Sama beresan ku abah tanggung jawab abah nu mabad urang mah teu mabad model teh ngahupikeun ka jalan abah beresan ku abah urang teh hayang nyaho pokona mah beureut teuing